Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama tujuh naon? Alhamdulillah geningan bapak terus uwi. Nya, kan itu pada malana terus beres. Oh, ya tuh syukur alhamdulillah hari terus beres. Mana aku sekarang? Ingat wae kan kitu mah. Ai bapak kan kitu mah hadet atuh. Ari barudak kemarana. Biasa ini ke awalnya barudak teh. Nyakeun bae ieu teh aya pi obrolan penting. Aya pi obrolan naon atuh Kang? Ini asara luas. Nya atuh satunya Bapak pada istirahat heula. Nya atuh ayo di dieu we ngobrolna. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di mana diajak? Iya, atas latihan militer. Di mana latihananna Di diajak? hati Ibu, Pak Ustad. Pak Ustad bawa sun. Dasar anak kong kingkong. Kemana sih bosnya? Itu gini. Bos, nah dia nu balaringung gitu bos. Ente mah biasalah. Tapi lihat dari kejauhan jika nuker memikirkan seseorang gitu bosnya. Mang, sebenarnya mah saya teh kepikiran wae alim kemarin tayang papasan di jalan. Cocok ketemu tuh bos Mang dari zaman begitu cocok, jeung ieu cocok, sigana jeung muningnya cocok geranya. Hari bos. Saya mah dari itu yang ngasih orang itu teh. Sukses bos. Bapak, pada IP obrolan naon atuh mengira luas Hari si Neneng geus boga calon salaki acan. Da katinggal mama acan da tiis si neneng mah kalalaki teh. Nya geus lah ku bapak urang jodohkeun lah. Dijodohkeun sareng-sareng atuh bapak. Eta jeung si Utan Edi we lah geus. Emang si nenengna daekeun kitu kapal serangan budak eta mah hese kudu sesuai jeung hate manehna. Ya kudu daekeun atuh. Da bapak geus teu kuat hayang ngais incu. Yang kewe atuh mun panggil jeung si neneng. Ya geus lah pokona mah kayak ku bapak urang tanya. Nya. Wih, kenaon? Atau kernyalon, atau ngarit, atau aja kenangan para maneh. Lu kan tinggal suung. Aduh, Gusti Agung Allahu Akbar. Teu incu teh anak kana hakanan we aing mah. Di mana ya we kieu kerek ngador sia teh balik we kieu teh. Gus, iya latihan militer. Mi, Aduh, Gusti Agung Allahu Akbar. Kumaha lu modal sia teh aing? siluman teflon lewaseun. Si Sustujung sa si Incu. Terbalik pisan kumaha mun aing modal sia teh. Allahu Akbar aing boga Incu teh. Allahu Akbar aing ya. Aduh, punten teh. Mak. Aduh. Ini balelo. Yang dina Kang. Nang dia tos di mana? Tos di bumi rencangan Kang. Tos naon? Eta rencangan nitip buah apel sakantanan nang teh bade ka pasar. Pantesan atuh aya nitip buah apel mah. Hate akang langsung napal Kak Neng. Si Akang mah meni pinter ngagum. Aja, ari mana geus di mana? Jeung ngomong gitu deh. Terus latihan militer mak. Aduh siah boga budak hiji teh pira ku urang kudu diadukeun mah jeung hayam kate.
Liur pisan aing da. Pami akang teh kahana nih. Upami abi mah abeng. Tapi dipanggil Kang Ucing. Uci, unik-unik gitu namanya panggilan nate kan. Ya kan, seunik hati ku padamu neng. Ini gombal ya akang. Sanes goma neng, eta teh ungkapan hati anu paling jujur. Jujur naon ari akang, jujur alitan. Jujur alitan hatiku padamu neng. Gombal wae. Sebelum kan neng mah serba mengenal akang jadi pami akang teh asuh orang betina. Sanes, akang mah tuh biasa sabelah. Oh, pantesan meningan. Ari akang ka dieu bade ka saha? Kata bade ka sasah bade apa mana dia mah. Mana we aya wargi di dieu Kang. Antah. Mun kitu mah tur neng uih heula nya Kang nya. Sama mana ge sareng orang yang jatuh kalau gitu mah. Janjian di mana Kang? Ada dia we, bahkan kayak pas janjian dia kayak ku akang di sana kan tempatnya saya. Oh, mangga tuh. Insyaallah nya Kang nya. Mana tuh? Mangga Kang, assalamualaikum. Salam. Yes. Pak, neng bade angkat heula nya Pak nya. Bade angkat ka mana ri Neng? Bade ka rencangan sakedap aya Priyogi. Bapak teh bade aya priobroleun. Coba naon atuh Pak? Sok cari ke gerak kali. Bapak teh bade naroskeun ari Neng tos gaduh pambeget acan. Nah, naros kitu, kunaon kitu Pak? Nya bilih Neng tacan gaduh calon ku bapak bade dijodohkeun. Dijodohkeun sareng saha? Sareng Ustad Edi teh geuningan. Bapak teh tos pekiat hoyong gerak-gerak ngai si Incu. Neng angkat heula nya Pak nya tos diantosan ku rencangan. Assalamualaikum. Budak teh nya diajak ngobrol ku kolot teh kadon ngaleos. Zaman ayeuna mah aduh. Aduh, pamananya si Otoy. Wayah kieu can katempo. Hariwang we bisi asup angin. Gara-gara dibuligiran kamari ku si Mami. Bus, kenaon? Tah, geuning maneh datang toy. Hai, didinya di sididik, si ganu pembacaan naon sih? Lain babacaan toy. Tapi urang hariwang, maneh bisi asup angin. Gara-gara dibuligiran ku si Mami kamari. Urang gak ya panas tiris, saking obat heula ke warung. Sarua urang ge kabeneran urang ge ka warung rek nanyuk kopi. Ini asa paralai kieu baham. Aya, nanyuk Kau kopi. sumut. Mi, kenaon Mi? Aduh, Gusti Agung Allahu Akbar ya anak kingkong datang nih. Meresan puluh lain bantuan sia teh. Gusti aing ya. Mun maneh ngaruaskeun deui aing dijieun burayot sia sekalian ku aing mah tuman teh. Wah, Mi, udah beak melawatna. Syukur aing geus beak mah. Dir katuh ah, dir aing mah. Bantuan sia teh. Sigas ya. Wani ada ka kolot kitu. Keur setunjung sia kolot teh. Maneh si awas ilmu kitu wae ka kolot teh. Aing mah beresan eueuh aing ya aing Gusti mah agung ya. Incu budak areueuh aja Gusti. Ruang kasih teh atuh. Ampun. Toy warungna parutuh. Gara-gara maneh atuh da. Abot gara-gara urang aing maneh. Eta tukang warung arep poe mana sok nganyuk. Wah, mah ngomong ka sok ka mana wae aing ngomong teh. Matakna mun tong boga duit, tong hayang nganyuk. Geus lah aing mah urang ka kebon. Kebon rek naon? Jangan suung. Yang sopa meureun. Nah, jog-jog bet kana supa ari maneh. Yang suung jam sakieu mah tegas ku batur atuh Gus. Teu kembae lah. Eueuh suung sugan we aya sampul batur urang paok. Hayak buah. Awah, poho. Kontrak janjian euy si Neneng. Aduh sia.
mana nya? Kang? Cuman kamu ada? Enggak kasih Kang. Anak saya mau ke rekaman. Rekaman aja, mah bongol cau rekin ulen. Ayo rek latihan militer. Pasukan orang yang rawasen. Aduh, Toy. Ya carana masih ada kudu digula asam atuh. Ayo ulang tawa, ayo. Aduh, oke, siap. Bon, abon. Ya, asam siap kurang. Cara pek aing ya. Oh nu mantuan teh kieu aing mah pura-pura aing kudu kawin deui mah. Aing geus pelot atuh. Halah, Gusti apa aing mana meunang sare mah atuh. Abon. Asam siap kurang. Balenya kau ku aing siap kusenal. Gusti, abon sia. Saya malah regen senal. Gusti ya, wakbar ulun ka Citi mau otok atuh aing. Wes ya, awak kakapok pisan maneh teh. Dicancang ku aing nepi ka mana oge sia. Tere, Ca. Duh, Toy, cilaka oi. Keuna kasih jurig jarian, gawat oi. Ah, cilaka. Duh, nya teh meureun hayang rubat. Ah, gara-gara mah. Mang tamang ku aing kita lihat, Ca. Hei, kabagana ya. Aduh. Ayo, Toy. Ayo, Toy. Aduh, aing lupa kunci budak orang mah hepek. Hei, cicing Ca. Hei, kita lihat ku aing. Oi, Mana cahaya Sia? Kumain Sia? Adek, gitu Sia. Mata kaya, mana nih teh Sia? Oh kakapok ya, kakolotek gituan. Untung kumameh tadi cacat boge di talian hungkul Sia. Aduh, aing ya. Aduh, karunya teh aing. Liwar Sia betaka ya. Liwar Sia. Puas ah, memirip balik Sia. Pada subuh sama darinya.
Alah, Gara-gara mana Gus tadi baledog jadi we kieu. oh sugan teh mal kena kajurig jarian anu keur calangat juga bayawak atuh. Ada urang minta bantuan. Ayo, kasana mana minta bantuan? Sepolowan euy. Neng, kayaknya kan tuh marah neng. Itu harus naon. Hari neng terus beli kopi gua ke acan. Nah, harus gitu kan. Kunaon gitu. Ah yang salah neng. Ke ajan kan. Ah marah neng. Terus kan. Kunaon gitu kan akan Pokoknya gitu akan kayak jangan penjaga hati neng. hari akan serius. Serius apa neng? Banyak kang Popo. Kalau gitu ge neng serius kan. Ah marah neng. Aduh. Marah neng, marah.